Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nyuhunkeun penjelasanana terkait dayus, hatur nuhun. Jawabanana tiasa ditingali dina kitab Tahdzibul Asma, juz 3 halaman 182. Wa huwa ari dayus eta alladzi yuqirru as-su'a ala ahlihi. Jalma anu ngantep acuh ta acuh cuek kanu jadi keluargana tatkala keluargana migawe pagawean goreng sumawana migawe doraka diantep we teu paduli keluarga dulur anak pamajikan migawe dosa teu paduli antepan tah eta ngaranna dayus. Waqala Az-Zubaidi saur Imam Az-Zubaidi huwa alladzi yudkhilu ar-rijala ala imraatihi. Dayus teh jalma anu ngasupkeun lalaki kanu jadi pamajikanana. Hartina salakina mere lalaki sejen kanu jadi pamajikanana. Alias pamajikanana dititah dagang sorabi atah. Atawa pamajikanana bareng jeung lalaki sejen manehanana henteu cemburu. Antepan tah eta ngaranna dayus saur Imam Az-Zubaidi. Wa qala Al-Jauhari saur Imam Al-Jauhari dayus itu adalah alladzi la ghairata lahu, jalma anu teu aya cemburu tatkala keluargana pamajikanana migawe maksiat, migawe pagawean anu dilarang ku syariat. Salajengna dina kitab Faidul Qadir Syarah Jami'i Shaghir juz 3 halaman 430. Didinya aya hiji hadis anu nyaritakeun tentang dayus. Sumberna teh ti Ibnu Umar. Salasatun la yadkhuluna jannata. Aya 3 golongan, 3 jalmi, nu mana 3 golongan, 3 jalmi ieu moal waka asup ka surga ma'as sabiqin. Moal waka asup ka surga jeung jalma-jalma nu ti hareula. Sabab nu 3 jalma ieu bakal diseuseut heula, diberesihan heula dosa-dosana. Saha nu 3 jalma ieu teh? Hiji al-aqu lil walidayhi, jalma anu menyakiti alias nganyeri alias durhaka kanu jadi ibu ramana. Malah cek dina syarah mah wa in alaya sanajan luhur alias doraka ka aki ka nini ka uyut ka bao sarua bae. Eta tatkala nganyeri ka indung bapa ka aki ka nini ka uyut ka bao eta termasuk dosa gede. Moal waka asup ka surga engke di akhiratna. Kaduana wadayusu jalma dayus. Kata dayus saur dina syarahna wajana teh adalah fay'ulun. Min dayasat diambilna tina kata dayasat al-ba'iru. Dayasat tunduk takluk naon al-ba'iru onta. Ida zallalathu di mana-mana tunduk patuh ieu ba'ir hu kasih jalma walayanat leuleus leuleuy ieu ba'ir hu kasih jalma biriyadati ku sabab dilatih. Faka'anna dayusa mangka kaya-kaya sanyana jalma anu dayus eta zallala hina ieu si dayus tunduk patuh ieu si dayus kawani ieu si dayus hatta ro'a al munkaro sehingga ningali kana pamungkaran bi ahlihi kanu jadi keluargana migawe mungkar migawe maksiat pamajikanana anakna adi lanceukna migawe mungkar diantep bae fala yughayyirhu teu daek ngarobah ta eta teh ngaranna dayus. Katiluna warajulatun nisa'i awewe anu nyarupaan lalaki. Tah nu 3 jalma ieu jalma anu menyakiti ka kedua orang tuana atawa akinina uyut baona ka dituna jeung jalma anu dayus jeung awewe anu bergaya seperti gaya laki-laki wayahna moal waka asup ka surga ma'as sabiqin tapi ngojay heula dina jahannam. Nauzubillahi min dzalik.